Kayangan sinatria pilih tanding Koh pati Sampurasun jeung raga Sejangka kula datang pikeun ngalanglang kula datang pikeun nyerangkeun pikeun kasakabeh sewesiwi silih wangi rundean akhir zaman kula rek ngingetan ka dia kabeh hei sewesiwi rundean akhir zaman dia ulah arek nyabat nyambat asma kula dia ulah arek nyambit wastining kula lamun dia ngan sakadar rame dina bahasa lamun dia sakabeh ngan sakadar jadi guguyon make asma kula kula ngingetan ka dia sakabeh rundean silih wangi akhir zaman nu aya di Tatar Pasundan tanjerkeun adeg-adegan pikukuh di Pasundan tanjerkeun jeung adegan pikukuh di Pajajaran pikeun nyebarkeun ka silih wangian silih asah silih asih silih asuh dia sakabeh dulur ulah ngajadi batur tapi dulur sing ngajadikeun urang tadi sabengkeutan batur sing ngajadi dulur bawa asma kula ku dia sakabeh pikeun nanjeurkeun silih asah silih asih silih asuh di Tatar Pasundan budaya di Tatar Pasundan ku dia sakabeh pertahankeun jati ulah arek kasilih ku junti nu lain ku dia di nya nu nya ku dia di lain-lain ayeuna geus waktuna hei sakabeh putra Pajajaran sewesiwi rundean akhir zaman ngadek kudu sacelekna nigas kudu saplasna mun panjang ulah rek wani neuteuk mun pondok ulah rek wani nyambung nu nya gerak nyakeun nu lain geula lainkeun kitu amanat ti kula ka dia sakabeh tapi sing saha anu nyambat asma kula tapi teu sesuai jeung naon anu dipigawena mangka hirup moal meunang kawaluyaan hirup moal meunang kabagjaan sabab jati geus kasilih ku junti sakitu amanat ti kula sampurasun.